Oleh karena itu, di sini letak khiyarukum, umaraukum khiyarukum, wa aghniyaukum sumahaukum, dan para agniya menjadi dermawan. Lu disebut agniya lain anu loba usahana. Tapi disebut al-agniya itu adalah orang yang mampu memberi. Tong ngadaguan beunghar rek mere heula ke bakal beunghar. Dan disebut beunghar kurang lo bakal ieu. Dina meningali kelancaman belel. Resep di saha nu aya. Tong ngadaguan di pimpinan cabang. Jadi ini adalah diharapkan wa aghniyaukum sumahaukum, para agninya menjadi dermawan. Tong ngadaguan di venta. Sebab anu di venta sampai nu menta era pan pagawean panggorena tina hadis maupun ta venta. Tah anu beunghar tong ngahina anu menta, jadi beunghar anu hade mah mere memeh di venta.